Dan anu sae mah nawaitu wudu teh pas geus ka dieu jadi nawaitu teh cai teh ka dieu geus kana rarai nawaitu wudu'a lirafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala nya nanti cai nu kadua niat abdi wudu ngilangkeun hukum hadas hadid pada niat nu katiluna Allahumma bayyid wazi binurika yauma tabyadul wuzu awliyaika wala tusawid wazi bidilumatika yauma tasud alaika eta tiluanana. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma fahimna ilma syari'ati wa tariqati wasta'milna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna fahma nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi jidna ilman wa fahman minka bi rahmatika arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du, alhamdulillah dina sabada yang akan salam kauli dengan khususan ke para jamaah ahli ratinan pangaosan malam minggu anu kupribados titi hormat anu insyaallah kala dimuliakeun mangpaedanyakeun puji sinareng syukur kadat ilahi rabbi ka Allah subhanahu wa ta'ala pada kedua sinar iro rahmantana urang sadaya tiasa calik sasarengan berjamaah dina raraga ngalaksanakeun sebahagian kewajiban ti Allah yang dina pelaksana sebat talabul ilmi anu pamudah-mudahan hadirna calik urang sadaya ngahasilkeun ridho rahmat magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sinareng salamna Allah salamina terlibat tercurah ka junjungan urang sadaya baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, ka para tabi'atna tuluy ka urang sadaya selaku umat mantena anu pamudah-mudahan urang sadaya dikersakeun ku Allah hasil syafaat dunyana terutama syafaatul ulama jaga dina dintenan kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah anu kupribados teu hormat anu insyaallah kala dimuliakeun, alhamdulillah di kesempatan di waktos urang sadaya tiasa ngalaksanakeun ieu kewajiban sarta urang sadayana tiasa maksakeun hadir kana ieu pangaosan sekalipun situasi panggeunan sinareng kondisina kararesan musim hujan anu raosna pangintenan marongkol nya tanggung hadir ka pangaosan alasan di tantangan ayeuna taya Persib sebenarnya pangintenan insyaallah panjang durasina malam itu penting mah cek bahasa kolot mah nya padu kalaku mubah kalampah gitu da disunatkeun mah nonton Persib piraku padu nah urang ayeuna ngaos meureun mubahna kalampah urang teh beres ngaos nonton Persib luar biasa. Itu salah saya tantangan dina masalah ibadah ka Allah nu yakin ieu tantangan teh saya yakin sapalina katerangan mah jadi al-kaisu mandana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Al-kaisu ari jalma nu gagah teh manjalma dana anu nahan perangan nafsu kana dirina wa amila bilima ba'dal maut jeung anu nahan nafsuna tina melanggar aturan Allah marangan nafsuna jeung amal pikeun angganyaran sabada maut. Jadi apapun anu terjadi rintangan kewajiban tetap kedah dipayunkeun. Tapi sawihna wal ajiju manit taba nafsahu hawaha.
jalmi anu apes mah jalmi anu turut kana nafsuna. Ai Persib main setengah salapan, ti maghrib geus cirekem hareupeun TV, pada terus ngajujur kana nafsu katanya. Jadi nu penting urang mah hasil akhirna apal ngaranna wanita bahwa wa mataman Allahi ila amaniya jeung ngarep-ngarep we hayang ridho rahmat Allah. Ari hadir mah henteu, sumbing mah henteu ka pangaosan teh alhamdulillah urang kalebat salah sanes jalmi anu gagah di hadapan Allah lantaran urang geus maksakeun geus ngantunkeun kabiasaan beh dina urang sadaya sanggup ngalangkahkeun dua sampean ngalaksanakeun ieu kawajiban sarta mudah-mudahan ieu pelaksanaan kawajiban urang ngajadikeun sababiah menuju surgana Allah hasil kana ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sadayana dina kasempatan mengingatkeun disebut farduna wudu. Urang kana farduna heula satacana pangintenan ke sunat-sunatna, yang penting farduna heula ari fardu teh wajibna. Jadi lamun dina salat mah rukunna. Jadi farduna salat sorry dia fardul wudu'i sitatun. Ari ngaran sebat farduna wudu teh sadayana aya genep. Walau kana wudu umanduban ai arkanuhu sok sanajan wuduna wudu sunat ya. Jadi sunat teh dina wudu mah dek disebat ayeuna wudu wajib wujud fardu aya wudu sunat aya seperti anu mana nu ti payun teh di mana urang boga wudu deui eta teh wuduna sunat aya wudu wajib dek disebat wudu apapun bentukna farduna aya genep ieu geus menunjuk ijma kesepakatan para ulama ahli fikih nganyatakeun yen farduna wudu teh aya genep atanapi rukun dina wudu teh aya genep. Disebut ayeuna wudu atanapi fardu namun cek bahasa santri mah fardu teh tina parodo ya furudu pardon purudun ari purudun teh jamakna ari mufrad nama parodo pardun ya purudul wudu'i ari pirang-pirang farduna wudu sitatun aya genep. Pada zaman sadayana sitatun genep teh al awalu ari nomor kahijina tina fardu anu wudu teh an-niyatu nyatana niat. Jadi nomor kahijina tina fardu wudu anu genep teh niat. Naon sabab make niat? Semargi sareng Kangjeng Rasul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi dina hadis anu sahih tertera dina hadis arba'in an-nawawiyah innamal a'malu pasti ari sakabeh amal. Jadi alna al bimana kul ai innama kulul a'mali innamal a'mal pasti ari sakabeh amal. Jadi ari sakabeh amal eta bin niati tergantung kumaha niatna. Jadi beres jeung teu beresna amal urang teh kumaha niatna. Dek meunang ganjaran teu meunang ganjaran amal urang teh kumaha niatna. Jadi sae niatna maka sae ganjaranna. Awan niatna moal meunang ganjaran. Saya ingatkeun dina kitab ta'lim nganiatkeun sapalihna katerangan. Jadi pagawean dunia ku sae niat bakal jadi ganjaran akhirat. Tapi kawan niat pagawean akhirat moal jadi ganjaran di akhirat. Contoh pagawean dunia urang calik atanapi urang hadir ka pangaosan ngarokok ngopi ieu pan pagawean dunia. Tapi lamun tujuanna teu nunutan dina pangajian supaya betah di pengajian urang teh ngarokok ngudut dari jeung ngopi insyaallah ieu pagawean dunia jadi pagawean akhirat. Atanapi urang ngalaksanakeun hiji pagawean ukuran dunia tapi niatna karena Allah bakal jadi ganjaran di akhirat. Tapi pagawean akhirat ku awana niat bakal jadi moal meunang ganjaran. Contoh urang salatna ngan kur hayang meunang pujian. Urang sedekahna ngan kur hayang meunang pujian ti jelema. Urang puasa hayang disebutkeun ahli puasana. Jadi tanpa ngijinan atanapi karena Allahna. Jadi urang lamun ngalaksanakeun kewajiban perintah Allah anu perkara akhirat sae niat insyaallah bakal jadi ganjaran. Lamun awan niat beh dina urang kudu pagawean akhirat niatna anu awon
maka Allah Subhanahu wa taala bakal moal masihan ganjaran. Malah dina niat tangtos kalau dibarengan kalawan amalna dibarengan kalawan pelaksanaan niatna. Jadi irisan urang amal urang teh tergantung kumaha niat urang nyariosna, kalakuan urang karena Allah bakal jadi ganjaran. Tapi lamun tujuanana lain hayang karena Allah tangtos mah aya ganjaran. Niat margi setiap perkara tergantung karena niatna. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap jalmi tergantung kumaha niatna bae. Malah dina saterasna ya hadis mah lamun niatna wa ingkana lamun niatna tujuan ka dunia nya dunia bakal meunangna teh. Ngan akhirat mah bahagia. Lamun tujuan akhirat bakal menang dunia bakal kabagian eta unggul bedana. Jadi lamun urang perkara dunia niat karena akhirat bakal menang dunia sareng akhirat. Tapi lamun tujuan akhirat tanpa ayeuna tujuan dunia hungkul tantang tuh menang akhirat. Tapi lamun orang tujuan akhirat yakin dunia bakal menang gitu. Orang tujuan akhirat ngaraksanakeun ibadah ka Allah. Jadi ulah wa kami larian masalah kewajiban dunia heula tapi pilain kewajiban orang ti Allah Subhanahu wa taala supaya ngahasilkeun dunia atanapi dugi ka akhirat. Jadi hampir rata-rata jalmi mah mayunkeun perkara dunia manikeun perkara akhirat. Anu akhirna dunia na rugi akhiratna teu meunang. Tapi heulakeun ku Allah parentah Allah heula pi akhirateun insyaallah beres urusan akhirat urusan Allah margi masalah rezeki geus ditanggung ku Allah kabehana oge. Jadi geus aya bagian gitu nu sagelasna anu samangkokna anu sasiuk ge aya anu sasiuk aya aya anu sadreumna aya anu satengkina aya rezeki geus dibagian. Ngeun masalah ibadah moal nujukeun moal aya bagian ceuk kalau teh maneh teh ka surga moal bisa nu nganangtukeun urang ka surga amal urang anu karana Allahna. Mun kieu mah ceuk Allah teh keun bae kumaha maneh we ibadah teh nu penting maneh mah di ka surgakeun teu bisa dina ibadah mah. Tapi masalah dunia dek ibadah teu ibadah dunia mesti bere ku Allah. Geus aya jaminan kabeh rizina ti Allah Subhanahu wa taala. Tetap dina niat saekeun saena niat urang sadaya terutama panginten dina ieu teh niat masalah wudu dan siapa wudu ge anger margi nyana rujukan dalilna sareng Kanjeng Rasul. Setiap perkara teh tergantung kumaha niatna. Berarti niat urang ek dunia dek akhirat niat anu sae niat anu karena Allah anu supaya jadi ganjaran ibadah ti Allah Subhanahu wa taala. Anu dimaksud di dieu mah tangtos nyatana niat atanapi dina ngalaksanakeun jadi niat dina wudu teh eta termasuk rukun wudu atanapi fardu wudu. Inamatu sabul taklifu sar'iyatul badaniyatu aqwalaha wa af'alaha sadiratu minal mu'minina idakanat biniyatin sawan kana dari kalawal min alil awazhi. Jadi disebut niat dina wudu mah soalnya dia. Jadi termasuk wudu teh ibadah badaniyah. Nah sababna margi dina wudu teh aya aqwal aya af'al. Ari akwal teh caritaanana aya, caritaanna ucapanana maca babacaanana af'alna aya, ngusapna, ngubahna jadi akwal jeung af'al. Jadi dia teh bahasana sore dia wa inna sawaun kana awal alamin awajib awasatihi. Jadi niat di dia teh dina wudu mah kudu dibarengan jeung mimitina sajus tina ngumah rarai urang. Tadi niat wudu. Nah itu mah contohnya sore dia nah dek ti luhur rarai urang tadi wasut teh. Nah dek ti handap heula atanapi dek tengah-tengah heula ngeun wayahna diat dina wudu mah niatna teh kudu dibarengan sareng ngawasuh rarai. Jadi itu bisa kieu contoh kami. Nya teh niat urang wudu. Teu bisa nawaitu wudu alirofil hadasil asgori cai di dieu keneh teu bisa. Jadi nawa itu teh parantos ka dieu cai teh gitu. Nah rek dihandap heula mana? Ai bisa meureun urang atau tengah heula mana? Jadi pas nawa itu teh geus di dieu cai teh. Ulah kieu nawa itu dua di rofil hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala kakali dikarekeun eta teh jadi niatna. Jadi niat dina wudu mah dibarengan jeung ngawasuh rai. Jadi sekali jadi ngawasuh niat dina wudu mah wayahna
kudu dibarengkeun jeung 1 juz tina rarae urang. Dek ti handap lama dek turangan hampir rata-rata masuk 3 heula. Eta anu enakna abdas mah dina saya anu ngocor keran. Jadi minimal mun teu ditiupkeun adakeun we meureun keran cek keran teh kade bari cek urang teh nawaitu wudu'a bil hadasil asghari. Jadi sekali deui niat dina wudu mah niatna kudu dibarengan sareng 1 juz atanapi caina dibarengan ka urang teu bisa kieu. Katana eta nabi aya nu ngamahan kieu. Nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Eta berapa sekali? Pada 3 kali niatnya niat abdi wudu. Katanya pas niat abdi wudu kadi mama, aya nu nyatakeun kadinya ge. Ngan anu sae mah nawaitu wudu teh pas geus kadieu jadi nawaitu teh cai teh kadieu geus kana rarae. Nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nya nanti cai nu kadua niat abdi wudu ngilangkeun hukum hadas hadid pada niat nu katiluna Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadul wuzu awliyaika wala tusawi wajib bidilumatika yauma tasadu alaika. Eta tiluanana dina niatna jampena beureun. Jadi masalahna anu kadua anu katilu mah mangawae teh dijalan penting mah pas nawaituna we. Nawaituna ari nawaituna niat abdi gitu. Berarti niat abdi wudu. Cai geus kudu aya dina rarae urang bade ti paliluhur mangga dek ti handap mangga dek ti tengah-tengah mangga ngeun anu biasa enak mah tiluhur heula. Mana batasanana kata saudi dia. Wa inna wajaba qarnuha bidalika pangna diwajibkeun dibarengkeun niat kalawan ngawasuh 1 juz tina rarae urang. Jadi kana lihat ta'anda bil maqsul la lihat ta'anda biha. Jadi supaya dina hartos dibilang-bilang jadi anu diwasuh ku urang teh tiba kalawan eta caina. Jadi sawaun kana baina upala gosala juz'un minhu qablaha wajaba i'adatuha badata. Ya jawabanna pala gosala lamun ngawasuh urang naon juz'un si jalma juz'an kana sajuz minhu tina anggota wudu qablaha sameh niat wajaba mangka wajib naon i'adatuha ngabalikan eta niat. Ini contoh, orang tengah sabalikan. Nawaitu wudu'a, ngan nawaitu geus kadi nawaitu wudu'a li rabbil hadasil qadikeun. Urang can nawaitu fi kadi eta wudu nawayan dibalikan deui nya. Pamun geus 3 kali, sakali 2 kali 3 kali, anggar wae di dieu keneh nawaitu teh can cai teh dihanap. Jadi wae sakali deui niat teh kedah nawaitu. Nah, pas nawaitu geus di dieu nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Jadi ngabarengkeun ayeuna 1 juz nu diusap urang dina rarae urang teh wajib hukumna dibarengan kalawan niat. Jadi sekali deui jadi fardhu wudu dina genep teh nomor kahijina niat. Bedana niat dina wudu mah wayahna kudu dibarengkeun eujeung ngawasuh rarae. Jadi teu meunang niat heula dipandengkeun ngawasuh raraena gitu. Berarti apa sepuh-sepuh barang kan yang nanti apa nawaitu wudu ali rabbil hadasil asghari fardhu cai can ka dieu ya ngan aya niat abdi wudu nya wae pas nawaitu terus ka dieu nawaitu ke batasan lain aya ka payeuna dina pangajina niat anu saterasna para jamaah sadayana wa kaifatuha ari pertingkahna dina niat atanapi dina wudu teh kala ngadika sal husni sehusni ingkanal mutawadi masaliman la ilata bihi lamun aya jalmi anu wuduna teh damang istilahna sehat la ilata tegadu panyawat bihi eta jalmi anu wuduna aya nu ya nganiatan eta si jalmi anu damangna ahada salah sati umurin kalawan tilu pirang-pirang perkara ahaduha nomor kahijina aya nu ya rob al hadasi awit toharoti anil hadasi awit toharoti di salat. Jadi kerjami anu wuduna sehat keur damang keur cager bisa niatna teh nawaitu rob al hadasil asghari bisa nawaitu toharota anil hadasi bisa nawaitu toharota li salati. Jadi itu bisa terus nawaitu dua wae bisa ku nawaitu rob
al hadasil asgori biasa urang eta mah nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asgori anu kitu mah atana pede kieu nawaitu raf'al hadasil asgori fardhu lillahi taala bisa atana bisa kieu nawaitu toharota anil hadasi bisa deui nawaitu toharota li salati bisa namanya kan dicaritakeun kieu bisi urang pas pengadenge nu gigireun urang wudu gigireun urang teh nawaitu toharota salat salah nu tadi mah nawaitu bisi kitu dibejakeun teh supaya pemahaman urang hafal gitu teu gampang nyalahkeun ka batur da geuning niat teh teu nawaitu wudu wae rupa-rupana gitu keur urang bisa ku nawaitu urang geus biasa lirok yang nawaitu wudu'a urang nya nu saemut abdi di zaman baheula diajar wudu teh ku guru ngaji teh nawaitu wudu'a nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghar atanapi nawaitu raf'al hadasil asghari nawaitu taharata anil hadasi nawaitu taharata anis salati atanapi li salati hiji tah nomor kaduana ayanuya istibahata salati bisa oge nganiatan kieu nawaitu istibahata salati niat abdi ngawenangkeun salat naon sababna lantaran bisa salat di mana pantos gaduh wudu teu bisa salat can boga tapi bahasakeun istibahati salat bima lebih tahar wasaisu aya dia fardol wudu'i tuh aya fardol wudu'i awi ada il wudu'i awil wudu'i bisa nawaitu puluh nawaitul wudu'a tanapi nawaitu fardol wudu'i nawaitu ada al wudu'i atanapi nawaitul wudu'a jadi bener bisa tilu genep bisa 7 bisa nawait bisa hiji ditujuh teh bisa nawaitu raf al hadasi bisa nawaitul toharota anis salati bisa nawaitu toharota li salati nomor kalima bisa nawaitu istibahata salati bisa nawaitu wudu'a bisa nawaitu ada al wudu'i bisa nawaitu fardol wudu'i dengan anu geus biasa urang mah nawaitu wudu'a li rafil hadasil asghari fardol lillahi taala nyata pangintenan keur jalmi dina hartos niat ngalaksanakeun salatna keur kaayaan sehat badana keur cager we kumaha lamun jalmi anu teu damang panjalmi teu banget tiasa ku tayammum berarti niatna teh ulah nawaitu wudu'a da ku tayammum tapi kudu nawaitu istibahatas salati atanapi nawaitu tayammumi anu panggih nawaitu istibahatas salati tetap perlu urang naluntik dina ibadah ka Allah teh ulah harapan salat ujung diterima ku Allah benerkeun wuduna nya benerkeun wuduna ngaregi benerna wudu urang teh bika ngajamin bener salat urang jadi salat urang bakal diterima ku Allah lamun bener wuduna bener wudu teh kabawa fardu dina wuduna keun masalah sunatan mah kitu ge eta pasunatan ieu mah modalna heula we modalna dina wudu teh kudu aya genep perkara nu paling utamina ngabarengkeun niat kalawan pas ngusap 1 juz ari sajuz teh teu kabeh gitu nu penting mah naik ti luhurna heula dek ti gigir tengah mah nu penting 1 juz rarai urang istilah saja di mana orang mitina nawaitu teh gitu mangawai ngeulana ge urusan masalah rarai ukuran lain kausap napa lebah manana jadi ulah dunika pangintenan di zaman sahabatnya zaman sahabat kebenaran surkang Rasul di mana jalmi taya cai benang ku tayammum kebenaran anu kita tayammum kang Rasul teh teu apaleun cara tayammum model kumaha anu akhirna tayammum siga wudu pan kemu ku taneuh yang usap ku taneuh pan kumujeng kang Rasul teh lain kitu pagawean tayammum teh memang ngawenangkeun kana salat pangganti wudu lain dina harti ka kemu ku taneuh lain
dina ku cau ku taneuh ieu ku taneuh atuh mah na puyeng ngeuleung salat baru ke gereja mah da bogoh pinu ku kobo jeung taneuh model kumaha bisi eueuh cai aya taneuh lodok mah keur dipake wudhu bobo lodok mah bisa ya yang ke bab tayamum ka itu ulah rada jauh teh ke bab tayamum bisa carita tapi model kumaha jadi perlu na urang ngaji teh eta nya di titah tayamum teh ulah lingkos wudhu. Memang kawanya ku tayamum bisa menangkan karena salat. Di mana kita teh peganti tina salat. Jadi sisa kaliting. Jadi dina parwudu nomor kajina teh niat. Ari niat teh niat dina wudu mah wayahna kudu dibarengan jeung ayeuna ngawasura rarai. Jadi awasurarai. Nomor kadua. Ieu kare hiji, nomor kadua. Jadi berarti hiji jeung dua mana hiji, ya? Nah, hiji dua mah nomor kadua. Asani nomor kedua, nah, nomor kedua nomor atani siga anil hadasi wa karatoni salat. Kala illa buda ayas tadir datal wudul murqabah minal arkan. Asani nomor kedua, nah, goslul wajhi. Nah, tadi geus dibahas. Jadi niatna teh kudu dibarengan sareng usap rarai, umah rarai. Jadi goslul wajhi. Namana batas rarai teh batasna. Batas rarai teh nepi ka mana ukuranna teh gitu. Nah, sadiri rarai teh wa huwa ma baina wa huwa ari rarai teh ma perkara ma baina madabitis sa'ri rasihi perkara timiti jadi rambut sirah eta jalma eta jalmi berarti lamun ieu masa urang sakieu tah berarti ieu tah mimiti jadi rambut eta rarai anu aya rambutan mah kaluhur lain rarai nu aya mimiti jadi rambut teh nu mana kumaha lamun jadi rambut tadi datara ke ti dieu we ka dieu ditungna bisi aya jami nya aya nu ka dieu nih aya nu ka dieu eta mah lain rambut tina lain beda deui jadi mimitina ya mimitina batas rambut jalmi teh batas rarai teh ti mimitina jadi rambut dina mastaka rambut ra'sihi ieu mimitina teh aya pansok aya ding anu botak urang nu botak ke mana we jadi rambut di mana nu botak berarti lamun ieu botak berarti tidinya berarti usap teh nya nu botak teh kajaba nu botakna dikerok berarti mah nu botak alami gitu nya alami pancena nu botak teh profesor gitu nya teh sakit panas teu bisa botak teh nya kudu profesor wae min mana batin sari rosihi terus deui eta luhurna watah ti ayeuna hanapna watah ta muntahal ihyatihi batas rak badas luhurna ti miti jadi rambutnya masa kaya rarai disebut rarai urang teh batas nu kedah kausap teh ti luhurna ti miti jadi rambut sirah ti handapna watah ta muntahal ihyati sahandapkeun jenggot eta jalma hanapkeun jenggot urang aya tulang ta eta sana penjenggot teh masih kene rarai kene ma baina udunaihi gigirna ya gigirna teh ma baina udunaihi ti mimiti antara dua cepil jalma jadi masih kene rarai ma baina udunaihi pihi suruhu nepi kana rambutna kal laina kal haji baini halis wal hadid jaya sami ieu masih kene jadi wudu teh berarti dia mana kudu urang teh ieu jadi rambutna ti dieu berarti cai teh kudu ka dieu kausap terus ka dieu nepi ka handap kada dikikeun eta pan ieu tah tulang ieu batas tulang ieu tulang ieu teh masih kene ieu masih kene rarai teh cepil teh rarai jadi ulah udah teh ieu ngumpul aya cepil teh kausap nah pancenan ki aya jadwalna ngusap cepil beda deui ieu ngusap rarai jadi batas nepi luhur teh miti jadi rambut ti handapna mutahan lihyati sana penjenggot eta jalma gigirna nyatana ma baina udunai antara dua cepil jalma antara dua cepil masih kene kausap mantang pas teh sok aya nu ka dieu jengkol teh ka dieu nya usap ka dieu usapkeun ka dieu eta panginten dina udah ieu nomor kaduana payajibu ghusl dohiri hadihi suwar maka wajib ngusap dohirna ieu rambut seandainya jenggotna kandel jenggotna teh teu saenggakeun ku kanalna jenggot tetembus ayeuna cai kana kulit berarti teu jenggotna usap dohirna teu kudu amun ka aripis model kieu mah wayahna kudu baseuh nya wayahna nu kana teh model kumaha geuning ada can aya di urang nu teu kanal nya pan beda di zaman sahabat Rasul dari para aulia nya
Upatika gara kana mata usap teh ina we eta kudu batina naon sababna lantaran jenggotna kandel atanapi jalmi ayeuna halisna teh kanal halisna teh nya sayakeun rambutna teh kanal teu nepi cai teu naon dohirna oge ari ieu mah pangirangan urang apa dia beda deui emang masih keneh ipis asup keneh cai eta wajib dikumahna margi eta teh masih keneh sekitar rarai urang wa batinuha ma'al basarati alati tahtaha jadi kudu kausap ayeuna nepi ka lamun ipis mah ieu rambutna jeung jerona jenggotna sareng jero jenggotna lantaran eta masih keneh disebut batas rarai wain kasapa wain kasapa lamun kandel padahal mah liana minal wajib labatinal kasbi jadi teu meunang ari kandel mah teu naon teu diusap jerona oge nu penting luarna unggul atanapi jenggotna unggul tak aya istilahna teu batal wudu lamun urang lamun pada kebenaran ieu mah disebut meureun dongeng pates urang teh anyar boga bojo atanapi boga kabogoh umpamana urang kebenaran kabogoh urang teh rambutna panjang kacai teh leueur umpamana hayang ulah batal wudu bukna panjang bedol bukna itu teh batal di bedol mah atanapi kukuna panjang bedol kukuna teh batal akang abi tuyun ieu bedol kukuna kurang teh atanapi bukna kurang dicabakan dibelai kurang rambutna umpamana panjang mah teu naon lantaran teu batal wudu jadi eta mah rambut beda deui jadi rambut teh bisa ayeuna lamun kandel ayeuna jenggot jeung halisna atanapi ka digodegna kodegna teh kanal teh bae teu nepi ka jero oge jadi sebatas meureun ayeuna lamun ningali kana sunah Kangjeng Rasul memang sunat nganggo jenggot teh ngeun lamun kira-kira nanti bisa ngajaga ngareksa mah teu mending dieuweuhkeun we jenggotna daripada ayeuna disebut ipis urung ngeun kecepesan pamana teu nembus mentak saekna gitu saekna dina tartilna deui dina ihtiyat dina wudu teh memeh wudu teh usapan heula sakabeh anggota wudu urang teh jadi usapan teh basuhan heula kabeh basuhan heula memeh dar wudu teh gitu mentak aya doa Allahumma fadliyadaya bima asika kuliha teh lain khusus dina panangan mun urang ieu panangan sakieu wasulah sakieu nu kira anggota wudu mah ieu rarai heuh usap heula we memeh nawa itu teh usapan heula kabeh margi biasana lamun rarai geus basuh mah babari nyebarna cai teh beda jeung anu komo lamun di make upan nya di make upan kan hese nih cai teh jadi pas adat teh gurincai siga dina daun taleus nya daun taleus mangga we cai tara cicing buru-buru ke mangga kitu betak saena gitu saena lain urang teh memeh abdas usapanna we siga dek kudu lah model kitu saena mah supaya pas engkena wae teh kawasu margi di mana aya ieu rarai urang aya we sanuk tah satotol we teu kausap teu kacayan mangga teu sawuduna betak wayahna kada taliti dina wuduna supaya ulah aya perkara anggota wudu terutama rarai urang teu kausap ku cai di mana urang ngalaksanakeun abdas jadi nawaituna teh kalau dibarengan kalawan dina atos ngawasuh atanapi ngumbah rarai urang sadayana di mana urang sadayana ngalaksanakeun wudu ieu padu anu nomor kadua jadi padu nomor kaduana sakali pada jamaah sadayana jadi padu nomor kadua dina wudu teh ngawasuh rarai ada rarai teh mana rarai urang teh lamun ti luhurna ti miti jadi rambut sirah lamun ti hanapna sahanapun jenggot aya tulang ieu gigirna mah sekeliling antara babaina udunaihi antara dua cepil eta jalma tak payana kudu kausap ieu oge kabeh ari cepil berarti dina sekitar cepil urang bahasana mabaina berarti sekeliling cepil urang berarti cepil mah aya rusakna ieu mah sekelilingna berarti aya urang udah kadieuna bayu sakudu kausap pangkeran cepil urang kadieuna kabehna kan bae teh kadang kada aya ieu penting mah mabaina udunnya antara dua cepilna berarti antara kabelah dieuna kudu kausap sadayana nu ayeuna godeg janggotna kanal godegna kanal lamun kira-kira kanal heuh bae teh nembus oge kana kulitna pamipisna wayahna kedah nembus ka kulitna jadi nomor kahiji niat nya nu dibarengan kalau nu mahjuz rarai urang nomor kaduana ngawas rarai teh batasna rarai urang teh ti luhurna timiti jadi rambut sirah eta mah di mana we jadi rambut sirahna
ulah supaya ulah teliur mah di mana mimiti jadi ulah jadina isi ayeuna rada beh luhur meureun heuti dinya batas lara teh behanapan depan teh jami aya nu ikan nepi ka buluhan upamana heuti dinya heuti mimiti jadi we mimiti jadi rambut urang da karagap karasa mana yang mimiti jadina namun orang sulah mana sulah dinya masih kata heuti dinya heuti mitina mimiti jadi langkungan supaya orang sadayana sah dina wuduna di mana sah wuduna bakal sah salatna. Nah, anu nomor 11 hiji deui nomor 3 asal isu nomor 3 na pada wudu teh nyatana ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini ngawasuh ayeuna panangan duanana sarta siku duanana anu ti payun diniakeun ganjaranna di mana jalma ngawasuh dua panangan bakal meruluk dosa anu kausap ku eta panangan. Au qadrihima ing dapat dihima atau nabi kira-kira siku dua di mana-mana jalma sikuan ya wa wujuduhuma walau fi ghairi mahalihima al-mutar. Contoh ayeuna pangintena lamun urang wudu ngawasuh nomor kaduana teh nomor katuna teh ngawasuh panangan. Kumaha lamun pan ngawasuh panangan teh nepi kana siku duana. Kumaha lamun sikuan upamana nya aya jalmi teh aya siku teh sikuan. Eta mah kira-kira we sikuna sakumaha nya bisi aya jalmi anu lahir tanpa aya sikuan berarti sangatna sikuna atanapi eueuh sikuan sepi sikuan teh sikuan nyata ukuran siku teh antara ukuran urang we sareng kumaha sikuna lamun aya mah wajahna ngawasuh panangan teh kudu nepi kana siku urang nah ieu siku nu cepak ieu sikuna beres dirinya teh tamihan cek sapalina urang mah sakeupeul berarti sakieu jadi ulah ngepas teuing gitu ulah ngepas lamun siku ulah sakieu we ukur matak melihan ti dia bisi aya urang ukuranna teu kausap sadayana ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini jadi ngawasuh panangan dua sarta siku duanana wayajib bae anu saterasna sabi dia para jamaah saya wa majmun idam li salasati udmatil adul jadi kumpulan tulang we eta teh siku nya ieu teh sebut siku teh seperti kumpulan tulang aya dina mastad adina ayeuna panangan urang sadaya anu saterasna para jamaah sadaya Arabi nomor 4 masusain minarosi masusain minarosi nomor 4 teh ngusap hiji perkara tina mastaka eta jalma walau ba'da saratin wahidatin sok sanajan ngusapna teh rambut hiji au qadriha atanapi kira-kira eta rambut minal basarati tina kulit jadi ngusap nomor 3 nomor 4 fardu wudu teh ngusap ayeuna hiji perkara tina mastaka urang. Ada disebut hiji perkara teh perkara anu aya dina mastaka urang. Mastaka mana di antarana rambut. Urang sah wudu urang lamun ngusap rambutna hiji. Bisi urang boga kucir kade panjang. Ngusap teh teu kudu ka eta we kucir tungtungna eta teh sarua sah lantaran ngusap hiji perkara anu aya dina sirah urang dina mastaka urang terutama disebut rambutna minal basarati tina kulit bari syaratna wasurutu sanil masuk ala yaruja anah diroksi min jihati nuzulihi ari batasna syaratna ngusap ayeuna rambut urang teh ala yaruja anah diroksi jadi ulah tika batas melebihi pangintenan ayeuna dina ayeuna mastaka urang sadaya min jihati nuzuli min aijani min kana wala mudhu ing kana mutajadian wala gusrosi baina badlal masih jadi ngusap rambut mah bade payuna mangan bade darah dina mangan penting mah ngusap rambut anu aya dina mastaka urang nomor 4 nomor 5 ghuslul rizlaini ma'al kabaini ngawasuh pasampean duanana sarta mumuncana duanana sami di rangkungan sakeupeul ghuslul rizlaini ma'al kabaini anu terakhir
anu terakhirna dina ayeuna parna wudu dia teh nu terakhirna teh nyatana asa disu nomor kagenepna atartibu tartib. Ari tartib teh nyatana ulah ngaheulakeun maena anu perkara nu wajib teu, ulah ngaheulakeun anu ulah manderikeun perkara nu wajib teu, ulah manderikeun perkara nu kudu teu heula. Ya tartib. Ari tartib teh berarti ti mimiti ngawasu rarai, geula geus rarai langsung ngawasu dua panangan. Geus dua panangan ngusap ayeuna rambut, namun saterasna ngusap 2 sampean. Ulah kieu teu tartib teh. Geus ngusap leungeun heula padahal ngusap rarai eta teh teu sah. Ari tartib teh sesuai runtuyanana gitu. 1 2 3 4 5 genep. Jadi 5 ai genep nama tartib. Ari tartib teh sesuai anu parantos digaris baregeun parantos dijelaskeun ku pangali pokoha yang disebut parduna wudu teh dimitian ku ngawas rarai. Anu saterasa ngawasuh panangan, saterasa ngawasuh ayeuna ngusap, jadi ayeuna ngawasuh rambut ngusap rambut, ayeuna sirah nomor kateraina ngawasuh 2 panangan. Teh pangintenan anu sebat parduna dina wudu. Jadi ieu teh pangintenan dina wudu teh kantun anu esena praktekna, nya praktekna ari secara teorina mur sakitu, nya anu hesena mah dina pikeun praktekna kumaha? Seperti tadi niat dina wudu teh kudu dibarengan sareng ngawasuh rarai. Berarti praktek tadi teh wayahna panangan urang sadayana pas nawa itu teh geus nawa itu teh geus di dieu gitu. Nawa itu teh parantos cai dina rarai urang. Cing inget rarai itu mana? Timiti jadi rambut sirah urang, ti luhurna ti handapna nepi ka handapkeun jenggot, ti gigitna sekeliling 2 sekil urang. Eta wayahna kudu kausap kabeh. Nah saterasna pangintenan praktekna dina ngawasuh panangan. Ngawasuh panangan sapaling ulama aya nu nganyatakeun aya nu dikadiekeun heula ti dieu weukeun ka dieu. Ngan ukuran ayeuna urang geus istimewa jamaah mah dalam nakaran ka ngucurkeun ka dieu nya, ngucurkeun ka dieu usap ka dayan ngan wayahna ieu teh kudu salah-salah rambut urangna rambutna kudu kausap sadayana. Ulah aya perkara anu teu kausap. Ari sepuh baheula mah pan biasa di adieu geuningan tidak teke ka dieu ku apikna aya urang padahana usum ku cipas kae cepes udah teh nya lupak grepak kamar usum mah asal jadi we udah teh kucung jadi asal baseuh gitu udah teh nya jadi kali asal baseuh teh ada mah sadaya aturan mainna udah teh ari kebiasaan kalau teh kumaha keur warna kieu keur warna jorok teh kalau teh jorok kudu mah jadi kudu apik ti mimiti bisa gitu. Tini diajar, da geus kolot masa hese kan di beberapa hana ge. Ai kieu mah kitu ngarakeun kieu supaya geuning wudu teh model kieu. Praktek wudu model kumaha? Dari praktek wudu mah kudu bari jeung wuduna dari kieu mah da teu ieu kieu nya. Teu jelas iwati bareng jeung prak wuduna jeung cairna minimal bareng urang diajar wudu teh jeung bari ditempokeun tah kieu wudu teh carana kieu lebih jelas. Ari nu bayangan kieu mah siga hese gitu. Hese teh maksudna teu model kumaha-kumahana. Eta dina wudu mah hiji apal heula urang beureunan parduna wajibna heula dina wudu teh niat dibarengan kalawan ayeuna dina tos ngawasuh rarai. Masalah jajampeanana doana teu bisa mah ku subhanallah jadi wudu mah. Jadi teu kudu umpamana panangan teu bisa Allahumma atini atau nabi Allahumma atini bahasana tupan poho kira-kira nama menurut nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asgari pardu lillahi ta'ala niat abdi wudu ngilang keduku badas alik pardu karena Allah ta'ala nu agung. Allahumma bayyin wajhi binurika yauma tabyadul wujuh awliyaika wala tusallid wajhi bidulmatika yauma tasadul wujuh adaika. Eta teh abdi mah baheula diajarkeun sakieu Allahumma bayyin wajhi binurika wa inna yauma tasadul wujuh adaika ono ari teh panjangna eta Allahumma bayyin wajhi Allahumma ya Allah bayyin mugi ngabersihkeun ngabodaskeun gusi wajhi kana abdi yauma tabyadul wujuh dina dintenan bararodas pirang-pirang wajah wujuh ayana yauma tabyadul wujuh auliyaika dina waktu barodas rarai-rarai wali gusti wala tusawid wajhi mugi gusti ulah
ngahidengkeun ngahidengkeun kana rarai abdi dina dintenan hararideung rarai-rarai musuh Gusti eta teh doa hayang istilahna meureun caang rarai urang jaga dina bagian. Jadi eta pelet meureun bisa nya hayang kaset teh eta we Allah mah bayi dua sih make sebenarnya teh Allah mah bayi dua sih bidurika yaumata min usapkeun tadi yang teh kaluar katingali kasetna teh nya anu ulah camrok teuing datang kaluar geus dibanyakeun bungaok kene kaluar nu penting mah insyaallah daek wudu bersih larai mah teu bakat tanpa mikap oge insyaallah sok liwah zaman ayeuna mah dinya hayang ngalengitkeun kokolot teh bisi ka meuli barang ge mahal kan ratusan ribu kan hayang dua kokolot teh eta we padahal mah wudu cing bener wuduna niat wuduna hiji niat wudu dek salat berarti wudu wajib salatna di mana urang teh boga wudu salilahna insyaallah larai bakal bersih nu babari mah babari bisi gitu nu hayang eueuh kokoloteun mah meuli mobilan we dodorong we pan jadi eueuh kokoloteunna teh si leuceuk jadi mudakeun teh nya urang bisi aya kokoloteun kolot meuli we aya naik bobonekaan naik mobilan pan bari cebatot teh si akang jadi bubudakeun pada eueuh kokoloteun ge meureun tapi rata-rata ayeuna mah ulasan dunia pamahal-mahal ari kusalasan keur akhirat mah di hare-hare. Jadi kalau Rasul nama eta we kudu cing bener bakal ngajadikeun cahaya lainna bakal bercahaya. Malah dina girun muhajiruna cing kalecak teh bakal cing karotina teh na poe kiamat teh kacara jaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngawasu panangan sabi, ngawasu ngendai nama usum na istilahna geus sagala serba istimewa serba kabari, cai akram karimutarkeun teu piraku teu kausap. Panangan diasongkeun kana cai kausap kabeh ngan ukuran urang beureun kausap sadayana penting teu kausapan Allah mani antu tiani kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasiro atanapi Allah mani a'udzu bika antu tiani nu bala kencana antu tiani kitabi bisimali amin waridori masalah jajampean ulah mata kiri papasehan mana ngapal urang baheula diajarkeun nya berarti teu bisa umpamana aing ora kereng ini teu bisa mah piraku ieu bisi keur anu geus sarpuh nalar geus teu pati bisa dan geus teu bisa cenah jamana kumaha catas pengen jadi usahakeun mana bagina margi pardu dina wudu teh aya jamana teh jadi pardu iwati niat hungkul parduna mah nawaituna gitu nawaituna jadi nawaitu wuduna jadi kesimpulanna sakali deui pardu wudu teh ieu secara panginten secara bahasan anu entah detil eta bahasan secara singkatna bahasan secara singkat sesuai kadar mulai kena kita balik kita lebih gede lebih detil nu leutik ya lebih singkat jadi mungkin kita leutik bahasana gede jadi ayat teranana ieu mah meureun secara garis besarna we lah garis besarna sekian pardu wudu teh aya kena hiji niat nomor kado ngawasurarai nomor katilu ngawasura ayeuna ngawasur panangan dua aplikasiku nomor kawat ngawat misap rangkut nomor kawat kelima ngawasuh sampean nomor kagenep nama tartib tapa mudah-mudahan panjenengan rupa demikian jadi ilmiah kasadayana terutama kurang sadayana mudah-mudahan kusaya wudu urang salat urang diterima Allah Subhanahu wa taala terutama ku ayeuna wudu urang bakal ngaragrakeun setiap dosa anu digarap anu diucapkeun tulisan urang anu digarap dicabak ku pandangan urang anu ditajam ku sampean urang insyaallah kusaya wudu bakal murul dosana sesuai cai anu marul dina ayeuna anggota wudu urang sadaya dina pangintenan cekap di pardu wudu kadinya waktu parang jam 7:30 langkung jadi panginten dede penuh ngantosan dina TV rutina cekap desa kitu pangintenanya hati-hati robana tina biasana wabillahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.